Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana kumaha dararamang. Alhamdulillah ida ramangnya palawargi. Mudah-mudahan palawargi sadayana sing aya dina ginulur rahayu ginajar kawilujengan. Alhamdulillah palawargi tiasa tepang dangu deui sareng emang dina acara mangdongengkeun teh ya. Hapunten emang ya rada telat pisan ayeuna mah mangdongengkeun. Biasa ku kasibukan emang ya nu teu tiasa dikantunkeun. Hapunten pisan. Alhamdulillah emang ayeuna tiasa mangdongengkeun deui. Judul atanapi carios anu nuju di pedar ku emang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna disalin deui atanapi ditulis deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana mudah-mudahan ku ngadangukeunana ieu dongeng urang tiasa nyanak sasieun sabeunyeurna canak nu saena kantunkeun nu awona. Mudah-mudahan dongeng ieu sing janten panglipur kana kalbu, sing janten pangbeberah kana manah. Palawargi sadayana emang haturkeun mangrebu-rebu hatur nuhun kanu parantos subscribe kana ieu channel. Hatur nuhun pisan. Hapunten ya emangna ngadongengna rada elat-elatan. Hapunten pisannya. Kumargi da kasibukan emang nyata teu tiasa dikantunkeun. Keun lah urang ngeureuyeuh we nya sakedik-sakedik urang keureueuh. Tur nuhun sekali deui kanu parantos subscribe kana ieu channel. Tur nuhun. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Kumaha jucungna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan saterasna. Yuh kaparayun sadayana teu hilap ka Mang Yeng. Gerang ngadepong Mang Yeng ka Mang Aep. Teras ka sadayana we nya palawargi anu mikalandep kana acara dongeng Sunda anu kapungkur. Brung kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka cik palawargi aya nu emut keneh ieu. Terserah dah lami atuh da ieu teu mangdongengkeun teh. Dugi ka mana nya? Oh muhun. Dugi ka Andi anu bade ngajugjug ka lemburna nyata ka Cipancar ti hujung ti Bumina Kijantra, Bumina Nyetarsiah. Mung anjeunna teh rada muyung gitu. Mangga urang teraskeun deui. Dulur di Majalaya anu parantos ngajejeran Raja katanya. Sajeroning leumpang teh puguh ngarasa hoream namah datang deui ka lemburna teh lantaran aya Nyi Euis. Sanajan bener tara tepung unggal usum langka panggih unggal wanci. Teu kalis ku deukeut salembur pagiling gisik. Tapi ari beja mah teu woleh kadenge kana ceulina baku namah biirah lamun sakalina panggih teh sok ngoceh. Hal ieu teh pikeun Andi mah lain matak jadi bunga. Nu aya mah kalah jadi marudah cicing di lembur teh. Ulah-ulah malah bisa jadi penyakit, nyaeta penyakit batin.
lantaran teu beda we jeung anu ngajul bulan ku asiwung piit ngenek-ngenek pasir. Jajauheun bisa kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat. Cag heula Andi, ayeuna urang caturkeun deui bahwi kalpa anu sanggeusna dielehkeun ku Gumilar tea. Manehna teu terus balik ka Cigalontang, tapi saheulaan tetep tumetep di Tajur Sela nuturkeun Pabarja. Keur mah emang diandeg ku Pabarja sarta Dalimin, katambah masih boga kapanasaran anu kapapanjangan, ngageremet dina hatena hayang nyoba-nyoba deui ngadu wawasen jeung Gumilar. Lantaran anggapanana oge lantaran anggapanana goreng-goreng oge manehna teh guru anu beunang disebut mursid. Di Cigalontang mah ngajentul aya pagurona sarta rayap muridna. Atuh pangalamanana dina Bitotama lain sataun 2 tahun, cindekna mah geus legok tapak genteng kadek, malah beunang disebutkeun ributan geus ngabaku pasendatan geus biasa. Oge dina perungna padungdung manehna teh can kabejakeun ragrag di pakalangan. Ayeuna komo beuki diojok-ojok diangsonan ku Karna anu ayeuna geus jadi muridna anu ngaguru, anu ngan saukur boga pamrih hayang dibantuan males kanyeri kanu dianggap geus nganyerikeun ka manehna. Nyaeta kulawedatna Gumilar sarta Andi anu geus ngaburak-barik komplotanana. Najan bener pangabisana aya di saluhureun Karna, tapi ari jejeroana mah Karna teh boga rasa nguntup nguyup sagala lamun diparengkeun kudu padungdung jeung bahwi kalpa. Lantaran manehna boga angkeuhan, sakumaha hebatna oge pasti bahwi kalpa teh moal kuateun lamun diayonan ku elmu batu karangna. Pangaruh pangbujukna Karna, bahwi kalpa teh ngarasa panasaran deui ka Gumilar. Ongkoh memang geus sakuduna lantaran maksudna oge panrek mang maleskeun kanyeri nu jadi muridna. Dina hiji poe mah pring bae arindit ngan Pabarja anu teu milu teh maksudna rek nuturkeun Karna ka Gajah Ngambung lantaran cenah di tempat eta teh ngabogaan anak buah. Atuh tempatna bunina keur moal aya nu nganyahoankeun. Da puguh aya di luhur gunung anu masih werit dilingkung ku leuweung anu langka kasaba ku manusa. Kitu caritaan anak Karna, sok sanyana mah manehna teh ngan saukur hayang dianter nepungan anak buahna lantaran boga maksud deuk ngalakukeun deui pagawean saperti anu katukang-tukang. Kadar eta pikeun malas pati ka Gumilar bisa ditanggeuhkeun ulah gurung gusuh. Nu puguh mah manehna teh hayang malang melintang deui di wewengkon suku Gunung Haruman. Komo deui ayeuna mah sasat pangabisana geus nambahan, angkeuhanana teh pikeun mulangkeun kanyeri mah cukup ku manehna sorangan katut anak buahna. Atuh cenah lamun bahwi kalpa rek ngabantu nya teu naon, tapi kudu tunduk tanduk kana parentah manehanana. Kitu maksudna Karna anu sabenerna. Hiji tekad sarta kalakuan anu kacidalicikna anu pikeun bahwi kalpa si Dorji katut Dalimin saeutik oge maranehna teu ngabogaan curiga naon-naon. Tapi nya eta ngaran-ngaran manusia mah ngan sakadar sanggup ngarencanakeun wungkul, da ari kapastianana mah di luar wewenangna. Boh bahwi kalpa, boh Karna teu arapaleun lamun Andi oge poe eta teh geus kenceling deui indit ti Cipancar kadua si Ruyuk. Nu maksudna rek nengtremkeun hate di panenjoan.
kabeneranana teh Sukri nyaeta urang Batu Gede tea kakara kaluar ti imahna nu maksudna rek Cisaat. Hubunganana jeung Nyi Enoh ayeuna mah sasatna taya nu ngaharu biru. Ongkoh disatujuan sapinuhna ku bapana Nyi Enoh nyaeta Ardasim. Anu ayeuna teh gawena ukur mewok wae di imah. Ti heula teh waktu mentas riributan jeung Andi tea manehna teh gering nepi ka meunang sababaraha mingguna. Sanggeusna cager teh tetep tumetep di Cisaat. Sukri barang mireungeuh karna kalangkang kolongkong deui ka Batu Gede, lain deui ngarasa ruasna. Mangka-mangka di lemurna teh ayeuna aya Sudinta nu kaayanana teh teu beda tinu tanpa daksa. Sungutna bengo, sanggeus cagerna deui teu bisa saperti bihara sabihari dina cacaritana. Ngan untungna we Sukri teh teu katempoeun ku Karna. Lantaran waktu Karna sabaturna ting rongheap di jalan torobosan, Sukri teh kakarak dek nincak jalan rondaan. Kukituna gentak Sukri nguliwed ka tukang tatangkalan. Geus teg bae dina hatena lamun Karna teh rek ka Cisaat. Ulah-ulah bakal nyimpang heula ka lemurna nepungan Sudinta. Puguh we Sukri teh lain deui ngarasa sieun sarta bingungna kamana manehna kudu nyumputkeun diri tempat anu hiji-hijina dianggap aman ngan lembur panenjoan. Kukituna kalawan teu loba mikir deui, sanggeusna kukuliwedan dinu bala sarta harieum ku tatangkalan. Berongbong bae teh sirikna notog-notogkeun maneh Sukri teh lumpat ka panenjoan. Andi anu harita geus aya di panenjoan tekung silila kanciling deui init nu maksudna rek ka Batu Gede sarta terus rek ka Cisaat. Manehna teh tayalian rek nohonan papatahna Aki Musani nyaeta rek menta dihampura ka jalma-jalma anu sasatna geus dikakaya ku manehna. Kasudinta apal yen lemburna teh di Batu Gede, atuh ka Ardasim teu birek imahna teh di Cisaat. Da pastina moal mungkin caricing di Gajah Ngambung. Eukeun mah Bahrawina geus sah ti dunya, katurug kaayaan dirina anu geus sakitu ripuhna. Mana kitu oge pasti maranehna balik ka lemurna sewang-sewangan. Puguh we boh Sukri boh Andi duanana oge teu pangling. Komo Sukri ka Andi mah lantaran aya cirina nu mandiri nyaeta leungeun kencana anu buntung. Geus moal nyalahan deui lamun anu keur lempang ka arah manehna teh tayalian Andi. Nyapikeun Sukri mah teu beda ti mobok manggih gorowong. Ari gok pasangrok pok bae Sukri hari weus-weus ngabejakeun yen si Jaka ayeuna keur aya di Batu Gede kaopat baturna. Andi atuh lain deui ngaranjugna geus teu cop deui lamun eta teh bah wikalpa si Dorji Katut Dalimin. Tapi naon sababna ayeuna bet kalangkang kolongkong ka Batu Gede? Deuh, boa-boa dek ngalakukeun pagawean saperti nu enggeus kitu. Moal salah deui lamun ayeuna teh deuk ngadatangan deui ka Gajah Ngambung sigana. Cilaka, ulah-ulah Mang Dinta jeung Mang Asim teh kabau deui ngalakukeun kajahatan-kajahatan. Sanajan moal daekeun oge geus pasti ku si Karna bakal dipaksa. Kumaha yeuh? Kitu geurentes hate Andi sanggeus ngadenge caritaan Sukri. Mikir kadinya gancang bae manehna nitah Sukri supaya ngabejaan Ki Jatma, Kemed sarta si Bopeng sarta sina terus nyarusul ka Batu Gede. Beres papatah teu talangke pelesat bae Andi ngagunakeun jurus engkang-engkang nyaeta lumpat ngan ukur ngagunakeun ramo-ramo sukuna. Puguh we sakiceup oge ceuk nu bohong mah manehna geus aya di Batu Gede. Breh karena sabaturna kakara kaluar ti jero lembur.
Memang harita tetos nepungan Sudinta, tapi tetela Sudinta namah temilu. Kana dek naon Andika ngulampreng deui ka dieu rek ngalakukeun deui kajahatan seperti nu geus-geus. Andi langsung nyerowok ka Karna, sedang Bahui Kalpa katut nuduaan mah ku manehna teu ditolih ieu. Hai ti koro andon peso si lain teh Andi montong loba ucap sia koplok. Hayo ayeuna dewek sanghareupan yeuh, sanghareupan dewek. Karena sanajan bari rewas oge kedatangan Andi, manehna ngagentak luncat ka hareupeun Andi, maksudna rek ngayakeun perlawanan. Ai dek naon eta jurig buntung teh rek nuluykeun deui hancanu ti heula jeung kuring. Balik sia nyita kana urang sanghareupan ku aing deuleu. Cek Bahui Kalpa bari teu talangke sabrut bae narajang ka Andi ngadiuskeun jurus Cigalontang. Ya, mata sia buntung. Moal bisa we Kalpa. Nyawa kaula lain diatur ku Andika. Andika mah satuan jeung kaula. Moal bisa nandingan nu kawasa. Cek Andi bari ngagentak ngawangun gerakan orai gibug. Jurelat kagigireun Bahui Kalpa bari ngadiuskeun pereupna. Montong loba capek sia buntung. Nyawa sia mah pogo aya lagi ngadampaleun aing deuleu. Bahui Kalpa ngagentak luncat ka gigir bari nyabetkeun dampal sukuna sarta ngadiuskeun tonjokanana. Tapi Andi ngagentak ngsaudkeun suku katuhuna nyerong ngenca nu ngajadikeun padana jadi semu-semu morilit. Hiu tenggelan kepang leungeun katuhuna disabetkeun ka handap. Mun leungeun Bahui Kalpa mah bisa salamet lantaran gancang ditarik, orokaya dampal sukuna mah leuir teuing ngecetkeunana anu ngajadikeun tenggelan kepang Andi teh ngahabak kana mumuncanganana. Aduh sia jadol koplok sia mah buntung jojo mah pamumuncangan aing sia koplok montong ngabongongan deuleu kapan ngabagiakeun rongkong hirup. Hayo hojah deui we Kalpa. Cek Andi bari ngalalapkeun padana ngabarengan suku katuhuna ditarik sabeakna ka tukang breh dihandap bincurangna Bahui Kalpa. Tanta parah deui heat tenggelan kepang Andi nyempog ti gigir nyerepet ka katuhu. Sarta teu mis deui cedak bincurang Bahui Kalpa beunang dituar. Alah sia koplok nyari aduh nyari jadol sia buntung sia mah kabongohan wae deuleu. Haek bebeja heula aing sia teh koplok. Bahui Kalpa ngagero deui bari ngacerete teu beda ti kuda ngadat. Gilek Andi ngatuhu ngarobah kuda-kudana ngajadikeun dua sukuna sajajar. Hiuk leungeun buntungna ngatius rek notok dada orokaya Bahui Kalpa ngagentak luncat ka belah katuhu bari ngaheumbatkeun leungeun kenca dipake nakis leungeun buntung. Tuuk dua leungeun diadu aridu bari dua nana oge ngandung tanaga anu teu bisa dianggap remeh. Curelat Bahui Kalpa katukangan Andi rek ngagunakeun gerakan maung nekuk punuk. Direungeuh kitu sakilat Andi ngawangun gerakan engkang-engkang nu ngajadikeun badana nyalontod siga nu rek labuh. Bahui Kalpa rikat nyusul tepus lantaran disangkana mah Andi teh ngadadak katerap panyakit sakalor. Nu matak teu pupuguh ujug-ujug nelonjong bae. Ku kituna dina narajangna sakali ieu mah Bahui Kalpa teh estuning lalawora naker lantaran disangkana lawanna teh geus teu walakaya. Tulus ya madah teh buntung. Yaat. Aduh sia goblok sia. Bahui Kalpa anu keur nyebrutkeun pereupna bari dibarengan ngagak-gak teh ngadadak ngoceak lantaran nyaho-nyaho leungeun buntung Andi ngakeduk ngahancap pereupna anu sama sakali ku manehna teu katiten. Waktu Andi dek nyusul tapus karena si Dorji katut dalimin anu mireungeuh guruna aya dina bahaya sakilat lawan kalawan babarengan narajang bari ngahembatkeun bedog-bedogna. Alus mending oge kabeh lah meh teu capek gawe kaula geura ragap yeuh awak kaula. Cek Andi bari ngagentak ngawangun gerakan londok malih warni.
Mantang sabong siya buntong. Kuhaing siya di. Labok ay nakanya oge siya. Hayat! Bahwi ka pangagorowok bari nyabatkan bedog na marengan murid-murid na ngaraponan Andi. Suat siat na bedog bahwi kalpa karena dalimin katut si Dorji patalakuna teu beda ti pating sariet opat dadali nuker nyamran mamangsa tempo-tempo opatanana nyampek ti hareup babarengan. Tempo-tempo datangna paburencai hareup tukang kenca katuhu di eusi kabeh sarta itu ieu gerakanana teu eleh kesit kunu sejen. Tapi Andi kalawan tapisna keur Mang Iyeng. Mang Aep. Eta nandingan opat lawan ku jurus engkang-engkang anu dikombinasikeun jeung gerakan jukut riwet. Nutu merapna kanu opatan lain bae matak ngaripuhkeun, tapi oge jadi matak nungtun kapusing sarta kakeheul nu pohara. Pangrasana manehna teh teu beda jeung nu diheureuikeun atawa anu keur dibawa ulin. Tapi tumerapna kanu jadi lawan lain deui nimbulkeun benturan nu kacidarosana matak ditotolonjong atawa ngapangkieu ngrek labuh. Mantong kalakah ludak redot siya buntong. Taganan dulu aing koplok. Bedog aing harinya tanda-tanda sia lalaki mah. Bahwi ka pangambekanana ngaregeh. Renghap ranjug nyenen kemis sedengkeun kesangna geus ngagarajag maseuhan beungeutna. Baheula wikal Pak, seur tah. Ari bener-bener mah hayang ngaragap badan kaula, seur. Andi sanggeusna nolonjong dina jurus engkang-engkang manehna terus ngajega nyang hareup kamnu opatan. Tapi ari gilar panonna mah leuwih mindeng dipake ngareretan karena sorot panon ngandung pangwawaleh tumeh kalakuanana teu euih nyucud dina kajahatan. Bari teu inget kana tanggung jawab ninggalkeun nu jadi pamajikan. Mantong ngejat siya buntung. Tahan yo. Yap! Bahwi kapan nyeredeg bari nyabatkeun pedogna nu tiluan nya kitu keneh. Bedog-bedogna geus ting hariuk ti kenca katuhu Andi ngalalapkeun badana ngagunakeun jurus londok malih warni. Tang 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 tang. Bedog diaradu jeung baturna. Modal siya anjing. Modal kaplok. Cek bahwi kapa bari ngabenturkeun pereup kencana. Nyabit ngabentur iung kuring bah. Ayo Cek si Dorji bari badana ngageblak ka tukang sing horeng anu dipepeg ku bahwi kapa teh irungna si Dorji. Tapi kakak kontan baloboran getih dipepeg satakarna kitu atuh mengaep. Mengieng dipepeg satakarna pasti baloboran getih. Hayang nyobaan dipepeg. Aduh siya. Agaw. Gero siya malalimin. Nangawanan na siya koplok. Tebulong masya teh ha. Gero siya. Dodonihan ka na huluain siya koplok. Bahwi kapa ngadadak ngagero deui lantaran sanggeusna mapagcukang irungna si Dorji teh. Huluna bet ditepupuguh ditinggang ku dalimin. Hapunten we Pak Guru. Dalimin ngadadak ngagorowok deui sarta badana terus dijengkang ngegedebut kana taneuh. Sing horeng teh sukuna dirawel ku si Dorji anu geus ti heula labuh. Samarukna meureun suku lawan, untung sakitu oge teu dibajeg ku bedog. Ongkohna deui bedogna si Dorji teh teu geus nanceb kana taneuh dipake nahan badana waktu tadi rek labuh. Ngan karena saurang Mang Iyeng anu teu kabawa riweuh teh lantaran manehna mah waktu bedogna diaradu jeung baturna manehna ngagentak luncat ka tukangeun Andi anu geus bisa leupas tina kepungan. Hiu! Bedogna nyamber rek ngagelencengkeun sirah oroka ya Andi anu ayeuna geus ngamilik ajian ceuli lentah geus bisa neguh yen aya nu rek ngabokong ti tukang. Oge manehna geus bisa ngira-ngira ti mana jolna arah bedog teh. Ku kituna Andi ukur ngadengdekeun sirahna ka kenca lantaran karasa hiukna bedog teh ti belah katuhu. Bos! Bedog karena ukur ngaliwat kikireun ceuli katuhuna. Rap! Andi ngalalapkeun badana ngabarengan ngahiuk nahaur koneng ka belah katuhu
bareng jeung malikna badan ka tukang. Hampura kana. Tang. Haur koneng kalaka pantok jeung bedog lantaran karena luncat kaluhur bari nyabetkeun bedogna kana haur koneng. Memang lamun manehna boga maksud rek nyabetkeun bedogna kana sirah Andi, kawasna bisa bae lantaran taya aling-aling anu ngahalangan. Ngan orok kaya karena teh ngarasa paur ku haur koneng anu memang kumanehna geus karasa kumaha kahebatanana. Najan bener manehna percaya sapinuhna kana kaampuhan ajian batu karangna, tapi haur koneng lamun seugna pelentrang kana bincurangna ulah-ulah matak pengkor moal bisa lempang deui. Nyamos Andi. Karena ngagagak bari ngagentak ngejat ka tukang dina gerakan jeler kasaatan. Sok ka dieu sia. Sangarepeun deui panaraja. Aduh. Karena anu keur seuri teh teu pupuguh terus ngagoak bari pakupis nyabetan ku bedogna. Mana horeng si Ruyuk anu teu kanyahoan datangna langsung ngegapluk kana sirah Karna. Palawargi sadayana tadi teh basaan direk indit ka batu gede dek nepungan Sudinta. Si Ruyuk teh di kurungan tapi barang datang Sukri anu hari wes-wes ka Aki Surdi. Si Ruyuk teh ku Aki Surdi dilepaskeun ti kandangna lantaran ngingetkeun ka Andi bisi butuh bantuan. Sedangkan Sukri terus manggihan ki Jatma kemed katut si Bopeng anu barang ngadenge beja ti Sukri yen kitu cenah langsung ting belecet rek mere bantuan. Anjing sia kapok. Hayang dipodaran ku aing suban ieu heulang deh. Karena terus ngapubat babitkeun pedogna kaluhur nakisan samberan si Ruyuk anu teu eureun-eureun nyabetan. Tempo-tempo nyakarkeun kuku-kukuna, tempo-tempo ngapintih kana sirahna nu karasana matak leneng. Geus puguh pamatukna mah dina macokna kana sirah atawa kana tarang kontan nu dipacokna teh ngaberebei ngaluarkeun getih. Tetela ajian batu karang karena teh ukur teu mempan ku pakarang anu bahana tina logam wungkul. Da buktina ari ku haur koneng jeung panyakar sarta pamatukna si Ruyuk mah ajian batu karang teh teu metu. Tarang jeung beungeutna geus racat apa kuku-kuku nu ngagaludra. Sugan teu hideng si lain mah kana. Geus puguh eta mah heulang. Hayo maka dicarekan kancing sia. Andi kadon jeung seurikeun. Bahui kalpa anu geus katipu atah-atah ku gerakan Andi ngagentak nyabetkeun bedogna atuh si Dorji katut dalimin nu harita geus harudang deui. Duanana tinggara jeung nuturkeun guruna. Sang hareupan Ruyuk. Keun eta mah nu saurang bagian kaula. Cek Andi marentah ka heulangna bari jeung luncat ka hareupeun karena anu keur pakupis ngayonan gerakan si Ruyuk. Si Ruyuk memang ngartina teh lain di kieuna, manehna ngacaul hibar ngumbul ngaculkeun karena langsung nyerorot narajang ka bahui kalpa. Gapluk kana sirahna nancebkeun kuku-kukuna bari jeung ngajelebet ngabintihkeun jangjangna. Kuak bahui kalpa ngakuak. Lesot tina sirah bahui kalpa seot gapluk kana sirah si Dorji. Bosan tina sirah si Dorji anu pinuh ku borok. Gapluk deui kana sirahna dalimin. Kitu jeung kitu we manehna pipindahan nyerangkat nu tiluan. Tumerapna kanu tiluan pating garoak sarta raclang ngarejat pajauh-jauh. Lantaran lamun ngagulung padeukeut mah ulah-ulah bedog-bedogna anu dipake nyabetan si Ruyuk teh bisa ngadek ka baturna sorangan. Lantaran gerakan si Ruyuk teh pindahna sakilat-sakilat. Sedangkan bedog-bedogna bahui kalpa si Dorji katut dalimin ting hariuk kaluhur. Tapi nya kitu ukur bisa nyabetan angin. Kabeneran bala bantuan datang, Ki Jatma rob langsung nyeredeg ka bahui kalpa. Si Bopeng narajang ka si Dorji sedangkan kemed nyebrut ka dalimin. Tiluanana geus padas ngabar bedog lantaran mireungeuh lawan-lawana teu lemor.
ngan Sukri anu teu pipilueun teh lantaran manehna mah rumasa taya pangabisa. Si Ruyuk mah atuh terus ngageleber kana dahan tangkal Johar, terus cendeluk nyaksian dununganana anu harita geus adu harepan deui jeung Karna. Taya paedahna deui urang teh riributan karena angguran mah geura balik ka hujung. Sampeurkeun nu jadi pamajikan deuleu. Andi nyaritana leuleuy susuganan karena teh beunang dialingan. Naon? Dedengean teh nitah balik. Ongko eueuh aing mah kesempatan pikeun si laing ngalemetan. Heni. Karena nemalana kalah kah mata krungseb kana ceuli. Kumaha? Sugan sia mah geus miring otak teh kana. Andi teu beda jeung nu disebit ceuli barang ngadenge ucap-ucapan karena anu sakitu kotor sarta garihal. Nu ngajadikeun sakedet netra getihna ngadadak naik ka luhur, nimbulkeun amarah nu nguntab-nguntab. Di kitu-kitu teuing mah saha jalmana nu bakal tahan, ku kituna hiuk bae manehna nyabetkeun haur konengna. Hehehe. Napsan sia teh Andi. Rumasanya. Cek karena bari ngagentak loncat ka gigir ngabarengan sabetan bedogna kana haur koneng. Tang tang. Teu beda jeung ngabentur beusi, sedeng karena sorangan nepi ka ngacerig-jeg nahan kasaimbangan badana lantaran bantok jeung hiji tanaga nu lain deui rosana. Hah, sugan kudu dibebekeun sungut sia makana. Palawargi sadayana Andi anu memang dikawasa ku hawa nafsuna nu ngakibatkeun ku ucap-ucapan karena nu sakitu rungsebna narojosan kana ceuli teu beda ti jarum ngagentak nyabetkeun haur konengna. Ngan karena sakali ieu mah teu daekeun nakis lantaran geus kapok ku akibatna, manehna rikat luncat ka gigireun Andi bari ngahiukeun bedogna kana beuheung. Andi ngagentak ngareundek nyerong atuh bari ngaheatkeun leungeun buntungna dipake nakis pigeulang. Suk, haur koneng nyarapet kabelah katuhu deuk dipake ngapeset beuteung. Karena ngagentak mundur dua langkah bareng jeung ngeplosna sabetan haur koneng Andi, karena luncat ka kencaeun Andi bari nyambarkeun suku kencana rek nejeh ka kemplong. Horokaya Andi leuwih cepet ngegerakeun leungeun buntungna ka handap dina jurus malang putung. Temis deui ngahancam mumuncangan. Wah, sia keprok. Karena ngegero cecekoana asa pegat. Tapi sanajan kitu ari gerakanana mah teu kandeg. Manehna gentak nyerong enca bari ngadekeun bedogna rek ngahancap punuk. Ngan Andi kalawan teu ngarobah kuda-kuda sakilat nyebrutkeun leungeun buntungna ka gigir ngawangun gerakan selendang mayang. Cekek, bletok. Bedog karena nepi ka potong jadi dua lantaran seseukeutna pisan bantok jeung leungeun buntung. Gileuk Andi malik ngencang ngabarengan hiukna haur koneng deuk ngahanca cangkeng. Puguh we tumerapna ka karna lain deui ngaranjugna sarta saeutik oge taya dangka pikeun ngejat. Ku kituna manehna ngan ukur bisa ngarempodkeun badana bari ngahembatkeun tenggelan ujunganana anu diwangun ku leungeun kenca dipake nakis haur koneng. Yes! Haur koneng kana gerakanana lamun haur biasa mah moal teu ramuk sarta lesot tina panyekelna dihanca ku tenggelan nu ngandung bobot ratusan kati. Tapi ieu mah tinimbang remuk atawa lesot kalakah karena sorangan nu koceak dengek. Tetela tenggelan ujunganna teh leungit kaampuhanana teu bisa nandingan kahebatan sarta kaampuhanana haur koneng Andi. Haur koneng anu memang geus asak dina pangtapaanana Aki Musani. Sedangkan ari tapa Aki Musani teh atuh lain ngajentul menekul di tempat suni, tapi tapa anu teu beda ti mati raga dina harti tara kararaban kunanaon. Bari munajat ka pangeran boh dina salat tahajud, salat hajat atawa salat istihoroh geus puguh salat tasbih mah saeneng-enengna tara patot. Kukituna munasabahna keur lamun tenggelan ujungan karena anu dieusi ku ilmu nu meunang disebutkeun teu bersih
Moal bisa nandingan wawasena Andi anu geus menang panggembleng ti Aki Musani. Nu memang kaayaan rohanina leuwih bersih tibatan karena disejen pihak Ki Jatma anu keur jojo jeung bahwi kalpa manehna teu bisa ngimbangan wawasena lawan. Gerakan turih wajid anu menang guguru tinu jadi lanceukna nyaeta Mad Tasim tetela teu mampu ngayonan gerakan bedog nu jadi lawan, malah manehna lain sakali dua kali boh gadona boh carehamna kabeunangan ku jurus jiga lontang. Ngan bubuhan manehna oge miboga kakuatan anu lain hampas-hampaseun. Manehna bisa tahan sok sanajan ukur bari cungcat cangcut oge cungcat cangcut maksud deh cungcat cingcat poharanya mengyeng kacaletot ye cungcat cangcut cungcat cingcat maksud deh lah teraskeun deui pergi Kemed lawan si Dorji benang disebutkeun satanding kesit sarua kesit lingas sarua lingas itu ieu geus pada kabeunangan ku peureup lawana ngan henteu sotehkeun aku pakarang lantaran duanana oge pada cingceung sangeuk ari kabeunangan ku pakarang mah. Ngan si Bopeng anu hebat mah dina ngalawanan Dalimin gerak-gerikna teh bari jeung susuruduk sagala di badug sigana bedog mah ngan ukuri pake nakisan wungkul lantaran ari dina ulin bedog mah manehna tetap tepati tapis ngan leuwih onjoy ti Dalimin dina soal tanaga. Mata karepna teh lawana dek digalai we sina gepeng siga pepetek teu panasaran bongan dihina disebut si Korod. Memang ari Korod mah matak disebut Bopeng oge mimitina mah pedah katelah ku rurupaanana. Tapi lamun seug dijelaskeun disebut si Korod mah teu sudi abrig-abrigan lantaran manehna kacida ceceubna. Hiuk! Bedog Dalimin geus ngahiuk ti luhur bangun rek meulah tarang. Si Bopeng gentak nadahkeun bedogna dipake nakis. Tang! Dua seseukeut bedog bantrok palatok. Duanana sakaligus parotong. Suruntul si Bopeng nyuruduk teu beda ti munding. Jebrod! Sirahna neungar dada Dalimin anu keur ngadayagdag. Koleang! Kedebut bae Dalimin nangkarak bengkang. Manehna teu mangap mulia nandangan gempuran sirah bedegul si Bopeng nu semu-semu penyol teu beda jeung muncang gini. Tapi hojahna mah teu leungit manehna gentak ngagurinyel bari sakilat ngarampid suku si Bopeng bari langsung dicentok. Anak koleang teh ayeuna mah badan si Bopeng teu beda ti tangka cau anu dituar. Ngagedebut nangkarak bengkang sarta sirahna ngapeletuk kana batu. Korejat si Bopeng ngagentat hudang. Kanyeri mah geus teu dirasa. Kasampak Dalimin anu kakaranga jurung kunung nangtung teu anta parah deui ngan gapluk bae dirontok. Gubrak duanana nyang koyot anu saterusna mah bukbak bari itu ieu satekah polah pada hayang nindihan. Nu antukna duanana gogorentelan teu beda ti puyuh anu keur diadu. Memang ieu pisan anu dipikahayang ku si Bopeng teh. Keur mah unggul dina tanaga katurug manehna teh pernah diajar benjang ti jawara benjang urang ujung berung. Atuh puguh we dina waktuna anu tekung silila awak Dalimin geus bisa ditindihan. Anu saterusna diluluh beungeutna dicah-cari parak-pak ku tanyokan anu geus teu make lilingeran. Harita mah anu ku si Bopeng digunakeun teh jurus saka we. Hiji jurus anu sing saha bae pasti bisa nyaeta jurus saka ingat saka campleng mengyeng. Hebatnya si Bopeng jurus saka nonjok kana naon bae nu penting kena kana lawan. Gejrot pereup si Bopeng anu babaling-bingan ngahanca cukang irung Dalimin. Nah atuh ari gejrot ari gejlok tina liang irung Dalimin aya nu ngagajleng jiga bubur lemu naplok kana kumis si Bopeng.
terus ngambai ka handap ngaliwatan biwir anu jeding kadepik teu beda jeung tamusu. Anjing sia, naon sia ikan goblok? Goblok teh sia polo. Untung sia kana biwir sajuik. Coba lamun kana baju, geus anjing. Cek si Bopeng bari ngarawu nu napal dina kumisna. Hal ieu jadi kesempatan pikeun Dalimin hojah sakilat manehna nonjok gado si Bopeng. Tuh, jurig sia. Si Bopeng ngagero korejat Dalimin hudang tapi orok aya leungeun si Bopeng anu tadi dipake nungkupan biwirna ditunyalkeun mangrupa tonyokan kembar anu temis deui ngahanca sirah Dalimin. Langak Dalimin ngalanggak sarta balik deui ka asal tadi. Ngadon ngirim gegeuleuh sia teh. Hakan tak ku aing sia goblok. Dibalikeun deui sakajik. Ih. Cek si Bopeng bari ngarawu nu ngadaplok dina kumisna terus ngawawalkeun kana sungutna Dalimin. Tapi Dalimin sanajan bener manehna dina kaayaan anu teu nguntungkeun, sasatna beungeutna keur ditinihan ari hojah nama aya keneh. Waktu leungeun si Bopeng ngawawalkeun nu naplok teh ngan gawawak bae ramo si Bopeng digegel. Anjing sia goblok. Macam ngigegel sia goblok. Lepasin sia anjing. Nyari sia setan. Si Bopeng bari gegerewekan bae. Leungeun kencana ngaramus banget Dalimin, jempolna didedetkeun kawas anu rek nyokel panon Dalimin. Sok lepasin moal sia goblok. Usaha si Bopeng hasil waktu Dalimin sungutna ngab lantaran ke ngagoak. Rikat manehna narik leungeunna anu saterusna mah nuluykeun deui ngaluluh Dalimin. Andi anu masih patalak jeung karna ari jejeroan namah temerean kudu terus diributan teh kahayang namah karna teh sadar kana kasalahanana. Orok aya kahayangna karna mah sabalikna manehna satekah pola hayang ngabinasa Andi anu dianggap geus ngahalang-halang kana sagala niatna. Karna anu ayeuna geus nyepang bedogna Dalimin anu menceng waktu ditubruk si Bopeng. Bedogna geus ngupeng dina gerakan lancah maung. Memang benar harita pernah digagalkeun tapi cek pamikirna asa piraku rek terus gagal. Bener sia tetela sia mah karena teu bisa dibawa bener. Cek Andi bari ngahiukeun haur konengna. Deuk dak dihakan ku gerakan lancah maung. Kolebat bedog karena ngerobah gerakan jadi nyuruntul dina jurus kolecer muih. Andi ngagentak ngagunakeun jurus turih wajib. Tang. Bedog karena terus dihancak ku haur koneng anu antukna beletok bae bedog teh potong deui bae. Kawang bedog nungan karisa potong teh ditengorkeun ka Andi. Tang ku Andi ditakis ku haur koneng belesat balik deui ka arah karna dina kacepetan nu luar biasa. Karena rikat ngagilak lamun manehna teu loba pamola hayang katangar wawasenna mah tangtu bedog buntung teh moal kudu nimbulkeun korban kanu sejen. Kunying cet oge sabenerna manehna geus salamet tapi ieu mah bari ngagilak teh sakilat nepak bedog. Atuh puguh we jadi neng tong lepas ka si Dorji anu keur patutunggalan jeung si Kemed. Ganta parah deui beletak nanggal kana sirahna pisan. Ayo coba. Puguh we atuh si Dorji teh kontan ngoceak galeong gebut bae manehna namru. Bari tina sirahna ngalaib gejil getih. Kemed oge ari reuwas nama teu burung kabagean beut asana teh teu pupuguh lawanna jo ngagoak. Anu saterusna ngagedebut bari sirahna baroboran getih. Ret manehna ka karna anu keur nempokeun ka si Dorji tembong riuk beungeutna bangun anu kacidaruasna. Kumaha ari geus kitu karena kalaka mahala batur sorangan euy. Yah, teu kudu loba bacot si Andi.
Siaun ayeuna mah goblok. Jekana bari sabrut nyamarkeun pereupna geus teu nolih kana haur koneng anu memang kacida dipikasieuna. Anu ngancik dina dirina harita ukur nafsu anu ngabebela teu beda ti durukan anu di banjur minyak tanah. Kalah kabeuki maceuh maneh makana. Andi ngagentak jingkrak. Sedangkeun haur konengna beus disesepkeun deui lebah cangkengna lantaran lawana ayeuna mah geus lemor. Sia nu maceu mah si Ani salilana ngaheroan pamajikan batur sia. Hiat. Karena ngagentat Malik bari langsung mata dina gerakan badak Cihea sarta terus nyuruduk ka lebah Andi ngancam ku cula badakna. Binatang sia kana abong kena manusia geus bejat akhlak sia mah ngajablok teh sakacampang cakacampeng sia setan rasakeun jeung aya. Andi ayeuna mah marahna bener-bener nepi ka puncakna. Ku kituna sakali ieu mah manehna teu ngejat badak Cihea anu keur nyuruntul teh ku manehna dipapag. Cerot. Cerot. Jot. Wah, tobat. Ampun. Leungeun buntung ngahancak kana careham sedang cula badak ngagejret kana sirah Andi tapi anu ngoceak karena ngabarengan badana anu ngagedebut. Harita keneh oge kana gentak hudang sarta teu micen tempo deui beulenyang bae lumpat sakalumpat lampet mapai jalan anu brasna ka batu gede bari ti totolonjong sarta sesolontodan teu beda ti hayam nu kapeupeuh hulu. Tina sungutna ngalembereh getih hirup ciciren manehna ngalaman tatu di jero. Sedengkeun Andi tetep ngajega teu sakara-kara. Maksud mah karena teh rek terus diudag orokaya red Andi kaki jatma geus disadekeun kana tangkal johar malah rek sacek-cekeun tarangna dihanca bedogna bahwi kalpa. Sedengkeun harita manehna geus teu nyekel bedog. Tetalangke cerelat Andi luncat bari mesat haur konengna tang. Bedog bahwi kalpa kaburu keneh dihadang ku haur koneng. Hea cedak dampa suku kenca Andi ngajejek kana kekempong. Bahwi kalpa ngagerung bari badana ngageblak kagigir sarta bedogna mecleng kageweungkeun. Mungkur Pak Jatma. Andi marentah kaki jatma sedengkeun badana tetep ngajega yang hareup ka bahwi kalpa anu keur kokosehan. Alah sia ngabongohan deui wae sia mah buntung. Sia goblok teh. Nah sia teh gelo wae sia goblok. Dihareup sia dulu aya kawan ieu mah. Ka aing lain sok ngabongohan wae. Dihareup sia goblok. Cor. Cek bahwi kalpa bari kawak ngajawang es krim. Ieu mah yeuh bahwi kalpa kadon ngajawang es krim abong aya tukang es gila lah. Hapunten pisan ieu palawargi waktosna parantos teu nyekapan cag heula dugi ka dieu nya. Dongeng urang teuneun heula di haneulem hieum tuna di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Atuh mudah-mudahan mangsa enggalna tiasa midangkeun deui ieu dongeng ulah dugi kalami teuing cara kamari-kamarinya palawargi. Cag heula ti mang mung sakitu anu tiasa kasangakeun ampun paralu nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.